Yang keren neta kamu? Dah tutut. Nah, make naon dahar tutut teh? Pakai paku, aku 12, pakai benang. Astagfirullahaladzim. Dikecerok ada dahar tutut mah lain ku paku. Cangkel sungut, aing ge kecrak-kecrok teh cangkel sungut. Ngeureuk pugu ku ieu teu. Tuh. Nyaho ada dahar tutut teh senikna dikecerok teh. Apa kan enggak pakai paku 12 kayak senian belagung tuh kali benang tah. Geuna. Tuh, belagung emang belagung. Kamu nyaho teh ada dahar tutut jolim? Hah? Ada dahar tutut jolim. Mana ngelebok tutut jolim sia? Eta tutut keur cicing-cicing di sawah di kamu digusur jeung imah-imahna. Mana? Eta tutut teh keur cicing di sawah teh digusur jeung imah-imahna. Terus di kulub deh, di paehan teh langsung dikulub, teu di ieu heula, teu dipuncit heula. Sia ini perihal tutut jadi jolim jadi digusur kumaha sih mana? Ya sok eta tinggal gak dahar tutut cangkangna nahan teu di eta teu di dahar imahna. Bok ku sia tah cangkangna rek dieu sian nih kandang tutut ku sia sok aya sia aju kandang tutut kumaha tah. Nya karunya eta imahna tinggal ieu kosong atuh loba kitu. Sian. Dia mikiran tutut, dia perihal tutut jadi omongan kayak jadi disebut jolim kumaha mana jolim. Nya eta aku minta tuh, ngasaan? Kesaan? Heeh. Jadi kesaan? Heeh di kasaan kamu teu meunang ngadahar tutut. Atuh mun kacabrak jolim anu koprok. Ya kasaannya anak tutut kalau ku sia lobok. Tutut teh lain kandang. Anak tutut ya anak tutut.